Jadi urang balik teh hakikat nama guguru tinu salah. Mata kanu salah tong coba-coba urang ngomongkeun jelema teu cicing dina hiji darajat. Kadang ayeuna bener isuk bisa salah, kadang ayeuna salah isuk bisa bener. Jelema salah pernah bener, jelema bener ge pernah salah. Heeh teh. Jelema bener teh pernah salah, jelema salah teh pernah bener. Ayeuna ibu lalajo kuring ceramah benten sareng pun lanceuk anu nembe. Pun lanceuk marapih di udeng, di gamis, di sorban. Lol urang pan jiga ojek online. Tapi ulum deui tahun hareup. Insya Allah abdi ge di udeng, di gamis, dek di sorban. Ngan ibu bakal boga panyakit. Kumaha cek ibu? Leuh. Matak jadi jelema motong sok lobangan nilai karena kagoreng patutan batur. Da urang ge sakapeung mah boga goreng patut jiga batur. Urusan bener jeung salah pada mika boga, bener salah dae kedul alus goreng urang ge boga. Ustad osok bener keur ngeureuyeuh. Ustad osok salah wa mineng. Kalebah mana mineng ustad salahna jojorowokan ka batur mah tahajud. Ieu toong ka cimaung nu ngomong tahajud da molor. Lamun nerangkeun bab sedekah make dalil ngarah batur percayaeun innamal shadaqata lil fuqara sarodaqoh yen sedekah teh hiji mah rezeki nu geus aya dua ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah pan ibu teh hayang sedekah isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geura tanya kuring anu ngomong sedekah boro-boro poe isukan peuting ige kuring lain sedekah tapi ngajamret ladang sedekah. Mana bukti Bandungan beres ceramah nu hajat bakal ngudag punten Pak Ustad ieu kagagelan eudeuh ditampa da butuh atuh kumaha dalil tadi ateuing Pak matak ieu curug teu bisa nunjuk batur kana kagoreng patutan hakikatna mah batur salah teh karena urang batur kedul teh sabab urang teu katempo daek kunaon ayeuna loba bang emok da eta atuh babengok ustadna padiet. Damareun si ibu eta teh pernah datang ka ustad Pak ajengan mamanawian sugan we gaduh 300.000 kumaha cek ajengan teu gaduh lol cek ka RT sarua cek RT ge teu boga lol ka RW cek RW sarua teu boga lol ka kades ge sarua teu boga iwal tinu bager iwal ti bang eta tinggal ngariung limaan tuluy make perjanjian jadi da tuluy cek kuring dina ceramah teu kengeng bang emok teh renten riba neraka kumaha cek ibu lebok ku sia. Jadi poe ayeuna teh urang teh Islam teh karek can bisa nyieun can bisa mere solusi karek bisa ngomongkeun masalah. Buktina itu di masjid ngararendeng tapi nah hate teu ngarendeng. Teu saeutik awak ngarendeng tapi hate teu ngarendeng bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mau urang cenah euy salat jeung nu utek-utekan berarti sepanjang salat si eta kieu nempo berarti awak ngarendeng hate mah teu ngarendeng.